Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka harita teh panon poe geus mengok ngulon. Lampahanana memang jauh keneh. Tapi di sorang kumaneh nama anu belasatan jojorelatan dina wanci surup panon poe teh geus nepi ka wewengkon tutugan Gunung Haruman. Dugi kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana barang jol oge naratama dibagiakeun ku bapana nyaeta Ki Sapta. Kitu deui balad-baladna Ki Sapta pada nyalampeurkeun milu ngabagiakeun nu anyar datang. Memang naratama teh geus lawat inditna ti padepokan Lengkob Gunung Haruman. Alatan dititah nguber nyangkalak Ki Bagira. Tapi nepi ka manehna balik deui ka padepokanana. Ki Bagira teu kacangkalak. Malah apan anak buahna oge kungsi carilaka dipergasa dina tarung patutunggalan jeung Ki Bagira. Wajar lu kapangi si Bagira teh. Ki Sapta barang jol naratama datang teh lain tunyu tanya cager henteuna. Ieu mah kalah ka nanyakeun beunang henteuna Ki Bagira dicangkalak. Nu mawi teu kapendak Abah. Rupina mah teras kabur kana tebih. Naratama nembalanna teh sangeunahna pisan. Kumaha? Dedeng ya teh teu kapanggih. Moal nya teu kapanggih sagala. Dasar mana goblok. Dititah dengan si Bagira oge geus temat tuh. Nah ka mana bae atuh indit-inditan sakitu lalana teh. Meur aja gorenya dirongkeng atau di awewe. Ki Sapta jadi kaudal amarahna. Dumeh naratama nu jadi anakna nu diandalkeun pikeun nyangkalak Ki Bagira teu bisa kalaksanakeun. Ya, naratama moalnya ari si Sarban, si Bohea jeung si Juhed panggih jeung si Bagira. Kan maranehana cilaka lantaran si Bagira ditulungan cenah ku hiji awewe. Awewe iblis cenah. Napi ka ceulina teh baruntung. Ki Sapta terus-terusan mudalkeun amarahna. Duda kitu teh mah pantes. Arek ambekna teh sabab anak buahna teh nepi ka pinanggih jeung carilaka. Eta oge kantos Abah abdi teh papendak sareng manehna. Mung waktos bade dicangkalak pisan ditulungan ku hiji mojang anu pangabisana teh kacida hebatna. Dugi ka abdi teh meh kawiwirangan Abah. Sarta paralak we ku naratama didongengkeun waktu padungdung jeung Asmarani teh. Nepi ka naratama pegat tali calanana. Puguh paregat disontek ku pedang lawana. Nang torogan maneh mah naratama. Yeuh, dengekeun. Anak aing mah cadu deuleu meunang wiwirang kitu teh. Ari eta kumaha? Bahasa si Wira jeung si Karsimah pamajikanana. Nah, teu nepi ka modar. Ki Sapta terus nanyakeun. Henteu Abah. Margi apan nya kabujang ditulungan teh aku mojang iblis teh. Maranehna teh terus kalabur. Nya dititah nyaringkah we ku eta awewe
anu hebat pangabisana sarta jatena teh jore-jore. Abdi oge apa nepi ka kawalahan. Naratama terus terang yen manehna kadeseh ku Asmarani. Wah, cilaka maneh euy patalak jeung Siwira katut pamajikanana mah. Ki Sabta bangun bingung. Nah, kumaha gitu Abah? Ngau cilaka sagala? Apaan Siwira teh sidik? Parantos cilaka. Tak rapisan, tak apaan ku abdi disabat ku pedang. Naratama oge bangun anu bingung. Nah naon disebut cilaka ku bapana teh. Wah, dasar goblok maneh mah. Naratama, ya. Bisa nyaho le. Siwira teh anak Bah Mujahar ti Sadatapa. Ari pamajikanana si Karsima nya anakna Ki Kartamadi ti Padepokan Pasir Lalai atau Pasir Luhur di tutugan Gunung Rakutak. Namun iya dua jago-jago teh ngahiji terus ngajora ka dieu. Coba. Urang rek kumaha? Apa tong bora urang? Dalah Abah saketi oge aki maneh. Anu geus kasohor tanpa tanding. Teu bisa ngayonan kana kadigjayaan Bah Mujahar jeung Ki Kartamadi. Ki Sabta kituna teh. Terus we rada ngahulang. Bangun aya nu dipikiran leuwih jero. Kan sidik kabireungeuna siga pisan anu kacida bingungna. Sakedapan Naratama oge teu daek cumarita. Dina jero hatena manehna rumasa salah ngumbar teuing nafsu bari teu asak sasar. Tapi dalah dikumaha da geus kitu jadina. Mun teh mah nepi ka Padepokan Lengkob di Taraga ku Bah Mujahar jeung Ki Kartamadi sabaturna. Manehna rek tandang melaan kahormatan Padepokan. Dina unggulna eta nu dipenta atuh dina pinanggih jeung sialna nepi ka ngajampana bugang. Teu naon. Itung-itung nebus dosana we. Kusabab kitu, pokoe Naratama nyarita ka bapana. Abah, rupina mah teu kedah dianggo emutan teuing. Margi eta mah da dosa abdi. Sawios upami Padepokan Lengkob di Taraga ku Bah Mujahar sareng Ki Kartamadi ku abdi bade di sanghareupan. Carek paripaosna sanaos abdi dugi ka ngajampana bugang, abdi ridho ikhlas. Nu penting dosa abdi ditebus ku abdi. Abah sareng nu sanesna mah teu kedah ilu biung. Abdi nu bade mayunanana. Naratama nyaritana tandes bangun ludeung teh kakeueung. Ki Sabta teu daek cumarita. Tapi manehna tetep we ngahulang ngaraga meneng. Sakapeung beungeutna rei beureum. Lir beusi atah beuleum jiga nu nahan amarah. Sakapeung semu pias kawas nu ngandung karisi karempan. Sabot kitu srog si Bohea maju ka hareup sarta pokna teh. Semuhun. Upami teh mah Padepokan urang tadi Tarajang lawan, piraku ye bade ditinggalkeun. Batan urang jicir miyun hayam lama mah mending oge nya dipayunan we. Cenah eta cenah urang teu kuat. Ari tos diayonan mah teu jadi masalah. Ngan ulah teh pihak urang disebut jejerih, ngaplek jawer, kumeok, memeh dipacok. Si Bohea nyaritana dari apisan, kitu deui si Sarkam jeung si Juhed. Pada ngahaminan kana karepna si Bohea anu sasak ngarojong kana pamadegan Naratama anu teu nengludeung. Oh, memang ayeuna mah geus kapalang. Urang kari kumaha behna we. Nah, Padepokan urang teh udah lebur ajur nya teu naon.
Tapi ulah nepi ka urang kasurak kabalarea miun hayam lamba mah. Tapi najan gitu nya perlu ari bebeja mah ka aki maneh di padepokan Puncak Cae. Ka Abah Sangari. Minta tulung ka itu. Ceuk Sabta ras kami tohana nyaeta Bah Sangari bapana nu jadi indungna Naratama. Piraku sugan Abah Sangari teu daek nulungan ka urang. Anu kiwari sasat keur nyang hareupan bahaya. Nyamohon eta mah teu langkung Abah we. Bade nyuhunkeun tulung ka aki di padepokan Puncak Cae mah. Mung saha nu bade ngawartosanana? Ceuk Naratama. Sawias ku abdi we nun. Aku reng we lah. Nu kadituna mah. Angko sakanten anda aya periogi rek ngalongok barudak di Ranu Kukurung. Si Juhed mairan kituna teh manehna rek nyelang ngulang heula kalemburna di Cikamiri. Hehehe. Atuh jentrekeun we lah Kang Juhed, lain rek neang-neang ting barudak. Tapi sakalian we kitu. Rek ka sawah nu sakotak. Da memang seubeunya teu dicayan. Si Sarkam ngahaha ngageugeuikeun baturna. Nyarita teh sangeunahna we andika mah Sarkam. Aka mah nya rek ngalongok barudak teh. Dumeh mun teu salah geus aya 3 bulanna teu dipanggihan, teu dikiriman. Juhed malengos, bibirna ngarenyu. Kitu teh mah asa diceplak pahangkeun ku Sarkam. Nya. Teu nanaon ku Andika oge Juhed. Tapi kekelanan. Kaula tarik mikir heula sabab ari urang kudu bruk-brak minta tulung pikeun galungan mah. Asa kurang berenah. Ongko apan Abah Sangari teh sasat mitoha kaula. Leung basa mun Abah Sangari teh bisa mampu ngayonan lawan. Kumaha tah mun nepi ka bobor karahayuan. Saha tanggung jawab. Nya baru urang keneh we. Sabab kitu urang teh kudu nyieun rek ka perdaya nu dipalar caina herang laukna beunang. Syukur-syukur ieu perkara teu rahmat kamale bisa akur. Dia jadi pajogregan. Tapi dina riributan oge ulah salah di urang. Ceuk Sabta bari tarangna kerung-kerung we bangun aya nu dipikiran anu leuwih jero. Tapi saurang oge anak buahna teh taya nu mairan deui. Maranehanana nungguan kumaha ketakna anu rek dijalankeun ku gegedugna. Sanes kitu Abah. Kinten-kinten aku kumaha carana. Malar kapalai Abah teh laksana hari emutan abdi masa teu aya di jalan. Iwati kedah terang-terangan we urang nyuhunkeun pitulung ka Aki Sangari. Naratama nemrong bari panona rurut reret kaditu kadieu. Sumuna tuh kumaha jalanna nya. Margi asa sesa da upami urangna teu bruk-brak mah. Mangkaning Bah Sangari mah pan sakitu babarianana barian kulit bawang. Upami teu aya kapanuju teh. Cibohea milu nemrong. Malar Ki Sabta gancang mere putusan kudu kumaha-kumahana pilakukeun. Kieu ayeuna mah darata mah kumaha mun urang ngayakeun hajat sunatan we. Tah kabeh jago-jago boh lawan, boh kawan. Urang onang we di dinya. Tah sanggeus kitu mah urang ngayakeun kaul nangga penca. Para jago teh sina nembongkeun pangabisana.
upama kitu nya geus tuh bari silih asupan datang tuna oge padepokanana masing-masing pada hayang katangar kajagoanana tah secara teu langsung ku urang teh diatur we pemana bae pihak padepokan Sedatapa adukeun jeung pihak padepokan Pasir Lalai padepokan Lengkop urang adukeun jeung padepokan Pasir Lalai atau padepokan Lengkop tah padepokan urang mah urang neangan lawan anu sakirana teu berat teuing atuh padepokan Puncak Cae rombongan Abah Sangari cenah Bantrok jeung padepokan Kuta Genggelang tapi jeung saliana deui we lah cing kumaha kaharti ku sadaya kisapta ngajentrekeun rencanana tapi anu bade disunatanana saha mun Juhed nanyakeun dumeh kumanehanana teu kapikir saha nu rek disunatanana ya gampang atuh neangan we budak sunatan mah nya matak naon anak maneh Juhed ditambah ku anak ilaing sarkam amun urang keneh samah deui we ku anak ilaing baya jadi aya 5 anta barudak sunatan lain beres ari kitu kisap tak nandeskeun dupi waragaan Kang Hajatna kumaha bah naratama nanyakeun ka bapana kapan aya ngarampung si Juhed sabatur-batur waktu maneh keur di dieu jiga nama beah dihakan ku 100 jelema oge kisap tak ngajentrekeun bari ditungtungan ku ngahehe seurik ya mohon eta mah teu langkung Abah we mungrupina kedah riki pisan margi nya bilih kabongkar we rusiah urang santen atupan urang teh sasat ngadukeun batur di buruan urang sorangan naratama pepeujeuh kanu jadi bapana stok berpikir hariwang soal eta mah nara sabab ku Abah geus kaijir lah pasti pihak urang bakal hasil nu kahiji wiwirang maneh bakal kesimpulan kaduana ancaman pihakna Ki Kartamadi jeung Mbah Mujahar bakal bisa dikepeskeun jadi lebah dieu pihak urang teh kudu bisa nempatkeun diri balar padepokan Lengkong Gunung Haruman nu aya dina ceklan Abah bisa leuwih sohor tur dipiga gigis pihak sejenna we kisap tak manirebeh-rebeh we irungna dumeh geus manggih jalan pikeun nyingkahan kawiwirang anu dilakukeun ku naratama nu jadi anakna kek kulan ari eta kenang pencana di mana nun margi da diralawak urang mah asa daya nu sae kitu deui anu nepakna sareng tarompetna si Juhed nanyakeun ngeunaan soal kendang penca jeung nu narepakna gampang nu kitu mah urang minta tulung we ka Padarta ti Gunung Letik di Ciparai atawa ka Bahdira di Cikamiri teu daekeun asal diongkosan we datang jeung baralikna digoro datang jeung baralikna digorobagan udah piraku atuh jauh-jauh barawa kena jeung kempul kudu ditanggung oraman ceuk kisap tak dari apisan ti iraha Abah ngawitan tataharna naratama nanyakeun deui ya adena mah teu mimiti paisukan we sagala rupana kudu ditataharkeun kitu deui barudakna kabeh bawa ka dieu panggung keur nu nabeuh kudu dijieun sakalian
panggung keur nu dabel kudu dijieun. Sakaliana panggung keur nu karawel. Anu kudu lega. Kira-kira 5 elo lah. 5 elo pasagi. Abeh laluasa. Ki Sabta marentahkeun. Ai. Demi waktu nama kewe dina ninggal tanggal 15 bulan Hareup. Kebeneran deh. Bulan Rayagung. Mun teu salah malam Ahad deui. Dah, mah rame gerak. Mangkani urang perkebunan mah poe Sabtu teh mentas bayaran mingguan. Kuring marek ngabanar sintir we non. Ameh boga rejeki pikeun bakal barudak di lembur. Si Juhed nyelengkeung, manehna boga niat rek jadi banar sintir. Kanca dangu sadayana teu dicaturkeun kumaha aras urusna Ki Sabta sabatur-baturna. Tatahar pikeun adu jago teh geus beres. Kondangan geus burber ka ditu ka dieu. Sarta kabeh nu diarondang netelakeun kasadiaanana pikeun daratang dina waktuna. Sabab dianggapna kajadian sarupa kitu teh sasat dipake hiji kasempetan pikeun nonjolkeun para jago jeung wibawa padepokanana. Pagunungan anu ngajajar ngantai sakuriling bungking. Tibeh kulon Gunung Malabar, Gunung Wayang, beh kalerna Gunung Kolotok, Gunung Rakutak, atuh beh kidul Gunung Windu, beh wetan Gunung Papandayan, Gunung Haruman, jeung saliana. Mangsa harita kontrak-kontrak teh karet kira geus mimiti maju. Lantaran kitu kaayaan jalan-jalan oge kacida aralusna. Puguh jalan-jalan kontrak teh diaspal ku pihak kontrak. Patali marga boh mobil taksi. Anu kalolobana mah mobil pot. Nu ditiungan ku mota sarta gigirna molongo. Kitu deui gerobagna mun kiwari mah disebutna truk angkutan. Burber katonggohkeun jeung kalebakeun. Mun isuk-isuk gunung-gunung teh katembongna ngeplak bodas. Sabab disimbutan ku halimun. Kaburangnakeun kakara panon poe bijil. Nyaangan wewengkon pagunungan. Sedengkeun di lengkob-lengkob jeung pasir-pasir tagedod hejo kebon teh atawa kebon kina. Puguh mutuh matak betah nu mireungeut. Upama di kebon-kebon teh rentul ku kuli-kuli kontrak anu keur metik teh awewe lalaki anu jumlahna teh aya rebuna. Harita kirawan Cilohor teu kajauhan keneh geus kabireungeuh aya titik-titik hideung. Beuki lila, beuki deukeut, beuki jentrek. Yen eta titik-titik hideung teh Cihoreng tilu jalma keur jojorelatan we ngambah jalan satapak muru kabeh wetan. Tapi barang eta tilu jalma nepi ka hiji lengkob Gunung Arjuna. Kadangarandeg Cihoreng maranehanana teh manggihan hiji mayit anu anyar keneh ajal lantaran aya nu mergasa. Sabot kitu kadenge aya nu gegerungan beh lebakna. Ari heg teh disampeurkeun ku nu tiluan. Sidik aya jalma anu keur kokosodan. Badana raca tapak bedog. Malah beungeutna oge geus teu pati kaciri rupana. Rumeh pinuh ku getih anu geus garing. Ngan untungna teh masih kena hirup. Waktu ditanya ku nu tiluan teh, cenah manehna teh tukang beas. Mentas nganterkeun beas nu ditarik ku kuda umbal ka kontrak. Waktu mulang ti kontrak bari mawa duit ladang beas tina 40 umbal. Saumbal teh 2 karung kanca. Sina teh 4 gantang, hari sagantang
lobana teh 10 liter. Urang lajengkeun. Hiji kuda umbal dimomotan 2 karung. Digantelkeun dina tonggong kuda. Manehna anu geus teu walakaya teh cenah dipergasa ku rampok urang lengkop anu ngaranna si Bohea si Juhed. Nu digegedugan ku si Sapta. Nu digegedugan ku Ki Sapta. Nyaho sotenan manehna kana eta ngaran dumeh maranehanana rampok teh nyebutkeun dirina ngaran masing-masing. Di mana-mana manusia teh taya karapihan, taya karukunan. Di mana-mana nafsu ngawasa manusia teh pasti timbul kejahatan jeung kakejeman. Kasediheun. Kisilah. Nah, andika teh teu ngalawan waktu aya rampung anu rek ngabadog teh. Anu rek ngabadog teh. Jalma nu tiluan teh di antarana aya nu nanyakeun, eta oge kaula tega pola ngalawan. Tapi da teh gunana. Sabab kaula duaan ari musuh aya opatan. Malah apan batur kaula tuh ditonggoh nepi ka ajalna. Dikadek lebah beuteungna jeung beheungna. Geus puguh ari duit ladang beas jeung banda liana mah teu kapuluh pisan. Puguh direbut dipaksa pirusa. Keun barang-barang kitu bisa keneh disiar satungtung urang masih kena hirup mah. Tapi ya badan kaula sakiracana darawang tepak pedog. Boa umur kaula oge nepi ka wanci asar boa moal. Sabab ya oge geus karasa teu paruguh deuleuan. Jeung teu paruguh dedengean. Tapi teu kebat eta nu cilaka teh. Teu kungsi cumarita deui, kerlak les bae rohna ninggalkeun kurungan. Nu kari banusan ngalungsar di sisi kebon teh. Karunya. Lamun disalabarkeun teh mah da kudu ka mana? Da teu nyaho tempatna. Tapi batan kitu deui nya mending urang kubur we di dieu dina sela-sela takal teh. Ceuk nu pangkolotna sidik hiji aki-aki nu tayalian ti Ki Surawani. Harita Ki Surawani asmarani alias si Cindewulung jeung Ki Bagira maksudna teh rek ka padepokan Dungus Maung ditutugan Gunung Papandayan. Atuh dekul we ngarari lombang sarta sabada beres ngali 2 lombang eta mayit teh dikubur. Asmarani jeung Ki Bagira teu loba pamola. Sagarupa parentahna Aki Surawani dilaksanakeun. Sabab cenah carek Aki Surawani geus puguh eta mah 2 anak maot teh aya nu ngubur. Najan di nu hareureun oge. Tapi urang mah pajarkeun teh can puguh kumaha-kumahana biheung ku boa. Ya, Dewi Ki Bagira aja mah janyana lain masalah sabab kabeh makhluk anu kumelip di alam dunya. Kitu deui urang manusia nya pasti bakal ngarandapan ajal. Ngan waktuna urang teu nyaho lantaran pasti ajal mah rusiah Gusti Allah. Geuning aya babasan jodoh pati bagja jeung cilaka anging pangeran nu maha uninga. Kan bae najan kitu lain masalah ajalna tapi carana ajal anu penting teh. Ieu 2 jalma ajal lantaran syariatna dipergasa ku jalma sejen. Sakurang-kurang maranehanana dina kerlek ajalna teh
loba kapanasaran. Ki Surawani narik napas panjang, maneuar. Geus kitu pok deui cumarita. Segala rupa kurang teh kudu ditarima kalawan wajar. Sakumaha kanyataan anu aya. Sabab ari alam dunya teh muter. Ku ayana kasaimbangan antara gerang jeung peuting, antara hade jeung goreng, antara bener jeung salah. Moal aya anu hade mun taya anu jahat, moal aya anu bunga mun taya anu susah. Sabab kitu urang teh kudu diajar narima kanyataan anu aya. Urang ulah humandeuar mun keuna ku papasten kasusah. Sabab beda keur susah nyang hareupan kabunga. Jeung sabalikna. Dari hirup teh aya awalna jeung aya tungtungna. Di antara awal jeung tungtung sakur nu karandapan teh eta kabeh ukur papaes hirup. Dah ku kituna da urang mah manusia kudu ngagunakeun budi, akal jeung pikiran anu bersih. Ki Surawani nutup caritana. Nuhun kahartos Pak Guru. Ki Bagira mairan sataret ka Asmarani. Tapi Asmarani mah nu direretna ukur mesem. Manehna teu loba pamolah tuluy we ngeteyep miheulaan. Sanajan lalampahanna masih keneh jauh. Tapi ari hatena mah asa geus gok we pajonghok jeung nu jadi akina. Ayo nama urang tuluykeun lalampahan teh. Bisi kaburu-burit. Heg jauh keneh apaan. Ki Surawani ngajak indit ka muridna. Atuh brawe mariang deui. Lalampahanana henteu lempang biasa, tapi ngagunakeun gerakan sirna bobot. Lumakuna ngan sajorelat-sajorelat, puguh lain lumpat samanea. Panon poe mangsa harita geus ngagilir mengok ka belah kulon. Kayaan pagunungan rada haleungheum. Puguh panon poe kahalangan mega. Tepati panas bayeungyang teuing lantaran angin gunung ngahiliwir nebak tatangkalan ting aroyag. Kitu deui Ki Surawani jeung anak muridna ngarasakeun badana tiis lir dihihidan. Breh beh lebak palebah wates aya warung. Lebah dinya biasana jadi sisimpangan anu nyaraba. Anu matak teu aneh mun aya anu dagang kadaharan teh. Puguh najan di tempat hara-hareueun oge. Tapi pikeun nu dagang kadaharan mah kacida merenahna. Urang nyimpang heula ka warung Dewi Ki Bagira. Ya genggerong mani tuhureun. Ki Surawani ngajakan nyimpang. Kitu teh mah Ki Surawani teh surti dumeh ka tembong Asmarani jeung Ki Bagira bangun anu capek. Teu kungsi ditembalan trog we nu tiluan teh ka warung. Kabeneran di warung teh aya dagangan bajigur jeung bandrek. Lalauhna ukur amis-amis jeung ulen sampeu. Sageus pesen 3 cangkir bandrek. Tiluanana ting suruput. Puguh karasa nikmatna. Urut capek ngalakon lalampahan nu sakitu jauhna. Durug-durug hawana tiris. Pek teh beuteng dieusian ku bandrek. Lain deui ngadatangkeun kasegeran badan nu lain lumayan. Sabot keur ngaropi teu kanyahoan ti mana torojolna. Jol. Aya 4 jelema anu ngajega hareupeun warung. Nu saurang nu pangawakanana jangkung badag. Kumisna baplang sangadulang.
pakaianana saules hideung. Panona mencerong ka asmarani. Ari nu tiluan deui ting pureleng, ting paneleng ngareret kasakur anu dariuk dina bangku warung. Ieu oge batur-baturna. Pakaianana pada saules hideung. Bari dina cangkengna teu tinggalin bedog ting solegreng. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.